Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasadayana Balad Pustaka Sunda Wilujeng Ngabandungan dongeng dina raraga ngareah-reah poe basa Indung nu dipieling dina setiap kaping 21 Februari. Painten dongeng ieu kusim kuring dicandak tina dongeng kapungkur waktu sim kuring nuju alit kupun bebi sok dipangdongengkeun sateu acan maronok kitu nya. Salah sawiosna sok didongengkeun si Leungli. Kumaha jujutanana mangga urang Bandungan wae. Wilujeng ngadangkeun. Di hiji lemur anu singkur tutugan gunung aya hiji kulawarga anu cicing di imah nu basajan. Pangeusina nyaeta indung bapa jeung 4 budak awewe. Ari nu bungsu eta budak pahatu nu jadi bapana kawin deui meunangkeun awewe nu geus boga anak 3. Sedengkeun nu jadi bapana eueuh di imah cenah gawe di tempat anu jauh teu balik-balik. Anapun nu jadi indung terena sok ngawilah-wilah tingkahna. Ka anakna pituin mah teu sirikna didama-dama dinana nengne. Tapi ari ka si bungsu mah sabalikna kasar wae paparentah sangeunahna. Malahan sagala pagawean di imah eta kudu ditangkes ku manehna. Hiji waktu si bungsu katarajang muriang panas tiris. Nepi ka hudangna rada telat. Meletek panon poe karek gigisik beunta. Dapedah digugudrag ku nu jadi indung terena nu galak tea. Gerah hudang nen, lain ngeunah-ngeunah hees, itu geroheun numpuk, seseuheun amru. Aduh, meni raosnya. Kitu pok-pokanana ka si bungsu. Bari ngararasakeun awak nu panas tiris, si bungsu pupuringisan pok ngomong. Muhun emak, hapunten abdi telat gugah. Da ieu nuju teu raraos salira. Keun ku abdi bade didamelan. Nah, ari gantawang teh nyarekan. Ieu montong sok olo-olo kitu peta. Karek gawe sakitu ge loba alesan. Rek ngadoni kanu jadi bapa maneh. Jung susul ka ditu. Ceuk indungna. Si bungsu teu nembal deui. Goloyor ka dapur nu pabalatak jiga kapal ancur. Ret kana seseuheun anu ngabubrug. Berbei cipanonna rembes maseuhan pipi. Ras kanu jadi indungna nu geus taya di kieuna. Nu nyaahna moal bisa dipopohokeun. Kitu deui nu jadi bapana. Kamanehna lirna ngeuy endog beubeuremna. Kituna teh teu lila da bisi katohyan ku indung terena. Geuat nyusutan cipanon ku tungtung kabayana. Terus weh beberes di dapur. Kacaritakeun si bungsu nu keur kukumbah jeung nyeusehan di pancuran luhureun balong nu aya di tukangeun imahna. Pagawean meh rengse ari dikeureuyeuf mah sanajan awak asa pasiksa. Waktu rek ngumbah boboko manehna heraneun. Sabab aya anak lauk emas rupana koneng nu keur kekeleperan ngap-ngapan.
Terus eta anak lauk teh dicokot bari pok ngomong, dedeh teuing maneh lauk, nah habet aya dina boboko atuh, boa-boa maneh ge sarua jeung kuring nasibanana, jauh ka sasaha, eueuh puntanganeun jeung nu bumela, ceuk si bungsu ka anak lauk. Di omongan kitu teh eta anak lauk jiga nu ngarti, cicing dina leungeun si bungsu henteu acleng-aclengan. Satadina ku si bungsu rek dikabalongkeun deui ngan jadi merod, boga pikiran rek dikukut we dibawa ka imahna. Itung-itung batur ngobrol kitu karetegna. Terus eta anak lauk diwadahan kana batok. Laju manehna mereskeun pagawean nu kari saeutik deui. Aya anu aheng sanggeus manehna mindahkeun anak lauk eta, awakna nu tadina muriang, ngadak-ngadak teu karasa. Jag-jag sakumaha biasana. Nah awak teh beut ngeunaheun deui. Panas tiris leungit. Alhamdulillah Gusti kana pitulungna. Awak abdi jag-jag deui. Manehna ngomong sorangan. Bari ret ningali anak lauk dina batok tea. Kacirina jiga nu atoheun sisiriwikan kaditu kadieu. Atuh beuki buleud we niatna hayang ngukut eta lauk teh. Singkatna carita, eta anak lauk teh nu tadina disimpen dina batok geus teu mahi. Ti minggu ka minggu eta lauk teh lod-lodan ngagedean. Nya ku si bungsu dipindahkeun kana wadah nu rada gede. Nepi ka sagede leungeun, eta lauk dipindahkeun kana kulah. Kusabab geten di paraban, eta lauk teh beuki gede wae awakna. Si bungsu mere ngaran kana laukna si Leungli. Unggal barang gawe kukumbah wadah kapancuran, asa aya nu maturan, nambah-nambah kabungahna. Manehna sok ngahaja ngaduakeun alasna, pikeun si Leungli. Keur mah ti saprak bapana teu balik-balik. Indung terena jeung 3 anakna ngadon ninggalkeun imah. Bari sagala diringkid. Cohagna mah teu nyesakeun coet petot-petot acan. Teu ieuh dipake pikiran ku si bungsu mah, pek teh teuing. Ari si bungsu gawena sok buburuh di batur, ilaharna di pilemburan. Unggal pasosore, manehna sok ngahaja ngalayung di sisi balong, bari di baturan ku si Leungli. Sukuna ngahaja diucang-ucang kana cai balong. Dina leungeunna geus sadia parab si Leungli. Unggal rek marab, manehna sok ngageroan si Leungli. Kieu ngagerona teh. Leungli, Leungli, kadieu mere tipung pare marus, ditutuna lisung kawung, ditapi na nyiru wulung, digesohan ku karembong, diwadahan talam kuning. Sanggeus kitu si Leungli sok mucung hul, gibeg ngadeuketan ka si bungsu. Terus ngabadugan kana sukuna. Nya ku si bungsu diusapan tonggong si Leungli teh. Geus reup-reupan kakara si bungsu cengkat tina ulina jeung si Leungli. Geus jadi sabiwir hiji di wewengkon eta mah. Si bungsu boga si Leungli nu gedena ngaleuwihan orok. Nepi ka pabeja-beja. Urang caturkeun nu jadi lanceuk terena si bungsu. Kabehanana geus ngarumah tangga jeung bumen-bumen di lemur nu rada anggang ti si bungsu. Eta beja teh teu burung nepi oge. Dasar jelema siksik melik jeung sirik pidik,
jigana embung we batur menang milik teh singket na carita eta tilu dulur teh geus badami rek mentasi leungli kanu jadi adi terekna syukur-syukur mun dibikeun ku cara lemes mun teu dibikeun geus sapuk karek dipaok wae ku nu tiluan pendekna carita isukna nu tiluan geus arindit suhud naker da ngahaja ngarah si bungsu ka sampak can indit gawe nya we barang jol teh ka imah si bungsu jol gorowok we di luar eueuh tata krama pisan ki adik lain cenah maneh teh boga lauk nu gede pisan kabeneran aceuk nu tiluan keur butuh pisan ni asa dina biwir kacipta pungkilna eta daging lauk teh keur aceuk weh nya wayahna daek teu daek ge kudu dibikeun kitu pok-pokanana jiga kacang ninggang kajang menik norolang duh cece kalalebet heula atuh teu sae nyarios di luar bari swanten bedas bilih ngagareuwahkeun kanu sanes ceuk si bungsu teu perlu asup sagala perlu nage kana lauk heueuh keun di dieu ge cukup ceuk nu duaan hempak nembal cece meuni teu tiasa diangkeun pisan kieu ti abdi mah kumargi eta si leungli teh dikukut ti leuleutik keneh dugi ka ayeuna saageung kitu teh sanes waktos nu sakedap sarengan deui si leungli mah sanes kanggo tuangeun eta mah kukutan abdi etang-etang rencang ngagentos nu teu araya ngadenge jawaban si bungsu kitu nyel eta nu tiluan ambek maneh teh ayeuna mah geus ngalawan nya yeuh dengekeun lamun keukeuh maneh moal mikeun eta lauk geus tong ngaku deui lanceuk aduh cece teu keng nyarios kitu pamali mak nya pira kadar lauk-lauk wae janten awon keun ku abdi dipangnyairkeun asal ulah hoyong si leungli bae teu hayang bari nage keur nanaon impun jeung jaer kami mah hayangna lauk nu gede eta hayu urang baralik moal bener ngomong jeung nu kieu mah ceuk lanceuk terekna bari tutunjuk samemeh arindit ninggalkeun teh ari si bungsu ningali kitu peta kalah kaolohok nah aya jalma kieu-kieu teuing teu euy sakitu tetepung geus lila teh aya kadua silih tamplokeun ka sono